pikir Gusti Laing 800.000 di udak-udak bari jancan karuhan Gusti Laing geura tarimakeun nu aya di si Laing lamun panon si Laing dicoplokeun duanana dibayar 10 juta daeng teu nya henteu 20 juta henteu 100 juta nya henteu tuh mahal keneh mata nu aya di sia jeung tibatan anu di udak-udak can karuhan madeuleu eling sia pikir Gusti Laing 800.000 di udak-udak bari jancan karuhan Gusti Laing geura tarimakeun nu aya di si Laing lamun panon si Laing dicoplokeun duanana dibayar 10 juta daeng teu nya henteu 20 juta henteu 100 juta nya henteu tuh mahal keneh mata nu aya di sia jeung tibatan anu di udak-udak can karuhan madeuleu eling sia pikir Gusti Laing 800.000 di udak-udak bari jancan karuhan Gusti Laing geura tarimakeun nu aya di si Laing lamun panon si Laing dicoplokeun duanana dibayar 10 juta daeng teu nya henteu 20 juta henteu 100 juta nya henteu tuh mahal keneh mata nu aya di sia jeung tibatan anu di udak-udak can karuhan madeuleu eling sia pikir Gusti Laing 800.000 di udak-udak bari jancan karuhan Gusti Laing geura tarimakeun nu aya di si Laing lamun panon si Laing dicoplokeun duanana dibayar 10 juta daeng teu nya henteu 20 juta henteu 100 juta nya henteu tuh mahal keneh mata nu aya di sia jeung tibatan anu di udak-udak can karuhan madeuleu eling sia pikir Gusti Laing 800.000 di udak-udak bari jancan karuhan Gusti Laing geura tarimakeun nu aya di si Laing lamun panon si Laing dicoplokeun duanana dibayar 10 juta daeng teu nya henteu 20 juta henteu 100 juta nya henteu tuh mahal keneh mata nu aya di sia jeung tibatan anu di udak-udak can karuhan madeuleu eling sia pikir Gusti Laing 800.000 di udak-udak bari jancan karuhan Gusti Laing geura tarimakeun nu aya di si Laing lamun panon si Laing dicoplokeun duanana dibayar 10 juta daeng teu nya henteu 20 juta henteu 100 juta nya henteu tuh mahal keneh mata nu aya di sia jeung tibatan anu di udak-udak can karuhan madeuleu eling sia pikir Gusti Laing 800.000 di udak-udak bari jancan karuhan Gusti Laing geura tarimakeun nu aya di si Laing lamun